Tiluhur satungkep ning langit, dihanap satangkarak ning jagat rongrong, gogodongan tutumbuhan bubuahan sampai bentuk bangunan aplak gunung jeung lautan, termasuk manusia dan alam sekitarnya. Ibu bapak kuring ujang diciptakeun ku saha? Ku Allah. Rian manusia lain, manusia dijieun ku Allah tina naon? Tanah. Edan. Jang rian mah ku Allah langsung diciptakeun diemplek-emplek tina taneuh. Berarti maneh dicitakna di liok. Daek maneh kakenteng teh dulur sia. Bata beureum maneh dulur misan. Nah aya makhluk jelema langsung ku Allah dijieun tina taneuh aya we. Eueuh. Nah nyahoanan maneh hirup. Aya Nabi Adam alaihi salam. Ngan urang mah incu turunanana lain langsung tina taneuh tapi tina sarina. Tina naon cenah? Sarina. Hayang apal prosesna ngaranna mahal ilmu. Akang boga indung bapa. Boga. Indung bapa akang dahar sapopoe pokokna naon nu sokna boboko. Nasi alias sangu. Tak jadi manusia kalau diciptakan lain langsung tina taneuh tapi tina sangu. Edan sugan. Ayo lebih parah ya jelema teh. Aing can kebat geus dipegatnya jadi riweuh atuh. Lamun ente kalau diciptakan langsung tina sangu ente lain manusia berarti buras. Cicing heula urang papaipan prosesnya. Sangu asalna be tina taneuh. Edan ya jelema ngadangan kejo tina taneuh. Cicing ya beas. Cicing teu nyambung jeung maneh maing mah. Aing rawas paur aing beres ngaji di paraban kejo ke tina taneuh ku panitia. Sangu asalna beas asalna pak pare di pelakna di sawah mediana tanah tuh nyambung lain langsung taneuhna sia teh kumaha cenah prosesna cap di pelak pare di sawah dina taneuh tuluy ngarang kadak dahanan ngarung kunuk daunan rangeuyan buahan tina buah apa kana bener-bener hejo bener koneng geus bener koneng tuluy dipanen dipoe digiling timi di pelak eta pare butuh waktu sabaraha hari kurang lebih 100 hari butuh proses yang jadi ente mana mau hayang instan we bulut-bulut tina letak jepatkeun we nya nya geus jadi beas tuluy disangu geus jadi sangu tuluy didahar ku indung ku pak hampasna sangu terbuang BAB KWC aci na tina sangu jadi cai kahareum cai naon cai mani cai mani bener euy apalan maneh euy tumben nyambung sih euy sebagai hadiah nak ditambahan 20.000 jadi duit maneh 50 anu 20 eta ladang Cimani nggak jawab Cimani Cimani teh aya dua jenis di lalaki sperma di awe mah ovarium. Pagalo sperma jeung ovarium dina rahim nu jadiin intim astagfirullah ieu jelema pamajikan can boga tapi nyaho intim kumaha sari intim teh euy intim teh bercocok tanam dan mantap mah oh sia pagalo sperma jeung ovarium dina rahim nu jadiin dung terbentuk setengah wujud manusia. Allah tanggung jawab ka manusia teu nyen bentuk fisikna wungkul tuluy manusia jangku Allah diberenya nyaho diberenya nyaho nya ho nya nyaho nya tu nyatu astagfirullahaladzim nyawa berarti budak imah sok dianturan make rantang ka jero beuteung rata-rata manusia diberi nyawa ku Allah di umur 4 tahun edan sugan teu calager teu waras jelema teh jadi jelema ieu salia 3 tahun 11 bulan 28 poe paeh keneh geus 4 tahun kakarek hirup 4
4 bulan